Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel Berkah Segara. Saatos lami teu upload hapunten seueur kagiatan. Insyaallah ayeuna urang lajengkeun carios jakarana anu salajengna. Mangga wilujeng ngadangukeun tur dugikeun ka rengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng acara carita dina judul Carita Jakarana karangan Bun Amburos. Simkuring baris maluruh kiwari bagian anu ka-20. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina bagian ka-18 pedaran Mang Dedi kawanci kasapih wanci dina mangsa bedarkeun kaayaan alam sore di lembur Sindang Sari khususna kajang jakarana anu harita nuju aya di warungna bi anah telonya malahan mah hadir di dinya teh aya Ki Japar oge sabatur-baturnya sareng Ajo tah kitu jo oge Mang Odin tah nuju ngarobrol meureun di dinya di warung Nabi Ana malihan mah hadita jakarana nuju menang patarosan nyatana teh bi Ana tukang warung kumaha atuh lajenganna deui carita langkung poesna mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana pilih ku galih nu saena singkahan kumanaha anu awona anggo pieuteungeun geuning urang lumampah di alam dunya. Mangsa alam pasosore harita teh di hiji patempatan nyatana di lembur Sindang Sari breh di hiji warung aya nu ngariung jelema di antarana aya Jang Jakarana malahan mah atuh Japar oge aya harita teh Oden jeung si Ajo ge aya di dinya jiga-jiga anu keur ngabanungan omongan eta jajaka anu anyar panggih jeung maranehna malahan mah harita bi anah tukang warung tumanya kajang jaka anu tas dahar punten atuh Ujang nah di mana sareng bade angkat ka mana upami kawit mah tinu tebih we ari maksad masun bade ngalana we abdi teh kaparengan ayeuna ngalangkung ka lamur ieu rupina mah abdi teh bakal kapoekan di jalan da gedengan tos burit upami aya teh mah pamondokan bade sakantenane ngiring ngarareb sawios ku abi oge da bade dibayar teh kedah hariwang tak kitu bi atuh harita sakur nu aya di dinya kabeh-kabeh ngabarandungan kana naon rupa omongan jakarana Ki Japar panuna mencrong bari jeung nyedikeun lantaran dina hatena aya rasa curiga ari ka jalma anu anyar pinanggih mah sok sieun aya jalma jahat anu ngahaja nalungti kelemburna kawan tu atuh ayeuna kayaan teh teu aman alias keur genting pok atuh Ki Japar ngomong ditujukeun ka Jang ngaranna punten Ujang pun mang teh bade ngiring tumaros nah ari Ujang teh saha nu salaresna tapi nya kitu mang teh sanes goreng hate punten ye naros kitu teh kumargi kaayaan di lembur teh kiwari teh rada teu aman Jang tangtos Ujang oge tos udinga panginten lamun teh mah ayeuna teh loba garong anu ngagalaksak tah dumasar kana ha eta Jang Ujang ya
Mang teh kedah hati-hati kamu lamun penak sareng jalmi anu anyar pinangni sapertos ujang kieu. Punten jang. Kitu omongan Ki Japar. Sakabehna mata kaharti kujang jakarana. Da memang bener pisan atuh harita teh loba lembur anu teu aman. Akibat naon? Akibat komplotan rampog siluman belang nu beuki ngagalaksa teh beuki dieu teh. Malahan bajakarana sorangan geus ngalaman patelak jeung maranehna. Pok jakarana atuh harita. Punten bae Bapak sumuhun teu sabios mama bapaknya da muhun kedah kitu. Ari kajalmi anu anyar pinanggih mah ulah enggal percaya kumergi bilih mata awon akibatna. Nya sumuhun ujang atuh ari kitu mah nuhun. Ari ngartos mah sok mangga indah teh geus saurkeun we ka mamangnya. Nah saha atuh jang teh? Mang mah janten panasaran ieu. Ceuk Ki Japar terus narengteng ka jang jakarana. Lantaran ngerasa penasaran keukeuh hayang nyaho ka eta jalma. Ari sabab manehna teh lain saurang jalma anu geus dibere kepercayaan pan ku Bapa Kuwu pikeun ngajaga keamanan lembur. Jadi lamun seug aya naon teh pasti bakal dipenta langsung tanggung jawabna ku Lurah alias Pak Kuwu. Ngadenge panenya kitu pok jakarana harita kieu man. Pon wasta abdi pun jakarana. Oh jakarana. Leres pisan anu katalah mah jakarana. Upami kawit mati pasir tanjak nangsi. Di pasir nangsi belah. Oh gedeng tebih nyuyang. Leres pisan mang. Rupina maksudnya atos disanggemkeun ti tadi oge abdi teh nuju ngalalana. Pamugi bae ku sadayana kauninga. Tah kitu. Nanging mungkin percanten mang. Da abdi mah sanes jalmi jahat. Gitu. Oh nyanuhun atuh pami kitu mojang. Duh. Mang teh percanten pisan kau jang mah. Nya ngenakeun mah atuh nyapun mamang teh ye di dieu mah Ki Japar katalah mah. Da anu ieu atuh jang ajo anu penek busakel talabur anu itu tuh jang Odin itu teh. Sanggeus kitu mah atuh kabeh sungsong ngajak sasalaman ditampanan ku jakarana. Lantaran hate anu bungah samalah di anah oge atuh teu kaliwat bilu sasalaman pok harita teh. Kieu ujangnya upami bade sakantenan ngararabanya di dieu we atuh di rarempok bibi asal kerasa we ujangna ngagole jenazah maksa heula turu butut datos biasa lamun aya anu kapoekan teh di jalan teh sok ngadon di dari we monokna teh nya lumayan we tambah katirisan teuing cenah. Atuh nuhun atuh bi nuhun pisan atuh bi kana kasayanana aku abi katampi katada pisan. Jakarana harita meuli bunga lantaran peuting harita mah geus meunang tempat pangrareban atawa teu keur sare. Wanci harita teh atuh geus reupreupan samalah ti kayohan oge geus kadenge sora anu adzan magrib. Nya sanggeus kitu mah Ki Japar ajo jeung Mang Odin aramitan arek baralik heula cenah ka imahna. Nu saterusna arek arindit muru ka masjid. Sedengkeun jang jakarana harita teh terus asup ka jero warung nuturkeun anu bogana labas ka tukang rek muru ka pancuran. Terus harita teh mandi bebersih bari jeung wudu rek ngajalankeun salat magrib. Arbi aneh atuh harita geus nyadiakeun kamar anu rek dipake ku semahna. Sanggeus reng sejol atuh jang jakarana terus asup ka kamar. Gancang carita mangsa bada magrib warung bi anah teh geus tutup kawan tu atuh harita dagangan oge geus bararea. Tapi lamun aya jelema anu boga pangabutuh teh mah maranehna sok kegedor kana panto bari jeung gegerohan. Harita jang jakarana atuh geus rengse ngajalankeun salat magribna
Terus diuk di pertengahan ngadon ngobrol we jeung bianah katut salakina samalah incuna oge aya milu ngariung didinya. Tunda kaayaan jang jakarana anu aya di warung bianah. Ayeuna urang kocapkeun heula kaayaan Ki Japar jeung baturna. Ki Japar jeung Ajo katut Mang Odin. Harita teh karek baralik di masjid. Keur laleumpang we ngobrol arek muru cenah ka imahna nu kaparengan teu pajauh. Ari anu jadi bahan obrolan tayalian jakarana cenah anu tadi panggih di warung bianah. Lain mang kuing manya asa kakara manggihan jajakan juga nu tadinya lamun uing awewe digana bakal langsung bogo da. Sabab geramangnya lamun nempo tangtunganana mah muni sakitu kasepna jeung jeung gagawe katempona teh jiga Arjuna meureun lamun dina wayang mah. Memang benar jok itu euy. Ditinggalian amang oge sigana mah lain jalma jore-jore eta pamuda teh. Sabab katempona jina tagogna maduh sok sanajan make papakean basajan oge sederhana beda jeung batur jiga anu aya simaan. Tapi dari ngomong jeung sikapna mah muni sopan mantak pikarasepeunnya euy. Tah eta turutaneun sugan we atuh manehna teh jalma bener ulah ngan alus ukur cangkangna wungkul. Sabab urang teh ulah percaya kitu bae ari waspada mah kudu kasasaha oge komo dina kaayaan keur genting kieu mah. Ari penting ayeuna saha nu kabagean ngarona euy? Lain jos anu ngarona penting ieu. Oh nya, kebenaran anu bagian ngarona penting ayeuna mah uing si Samid jeung Mang Sahli si Ojon weh, Mang Odim atuh jeung Mang Jumad. Syukur atuh. Ya. Alus atuh ka dia. Kabeda kudu daratang kitu lamun ngarona, lamun perlu sampur we ka imahna nya, ajak ku sarea. Siap lah komandan. Ke lamun teu datang mah kuing arek disampeurkeun ka imahna. Tah kitu alus euy. Teu karasa aya dipake ngobrol mah harita oge tiluanana geus taralepi ka imahna. Ka imah Jang Ajo jeung Mang Odin. Ngarendeng ari imahna Ki Japar mah ngan sahala kahalangan ku opat imah. Matak lamun seug aya nanaon teh mah gampang pisan keur silebejaan teh. Moal hese. Gancangna ieu carita. Harita mangsa alam geus nincak wanci sareureuh kolot kurang leuwih jam 8-an. Lembur sindang sari atuh harita geus cempling sabab pangeusina geus mimiti aya anu sarare. Sora barudak oge geus eueuh anu kadenge. Pocap ning di gaduh ronda. Harita teh aya genep urang anu keur ngarariung bari jeung ngobrol we ngarel ngeuduh. Sakapeung sok kadenge seri-serian sempal guyon gogonjakan. Bangun anu areuweuh kasusah. Peuting harita kebeneran langit teh muni caang. Bentang baranang di jomantara. Pating karetip ditambah di ku cahaya bulan anu geus nembongan. Sora jangkrik majeng gaang harita geus reang patembalan. Sakah beungsok kadenge dialokan ku sora ondok peting keureleung di kebun roai. Dina kaayaan alam kitu di kajauhan rentang-rentang aya anu datang. Bekeulila teh beuki deukeut bae ka garduh ronda. Teu lila go ka hareupeun ronda anu keur ngarariung we di jero. Aya ronda anu keur galuntreng ngarobro ampir-ampiran kabeh bareng ngalieu kanu kakara datang. Sang desidik saareh melong bari jeung manggut tandaning hormat. Lantaran kabeh oge geus moal. Geus ngada apa yen anu datang kadinya teh. Tayalian iwati Pak Kubu Adinata. Atuh gancang.
Mang Odin ngabagiakeun ka Pak Kuwu anu anyar pisan datang. Gening Bapak Kuwu, nah bade angkat ka mana sarira teh wengi-wengi Bapak? Lah, ieu dek teu dek ka mana-mana kula mah Bang Odin. Sumuh pugu oge kuring teh ngahaja datang ka dieu ka karduh ronda. Rek mastikeun lamun penting ieu saha bae anu kabagian giliran ngaronda. Kulantaran kuring teh ngarasa hariwang tur selempang. Bisi kagiatan ngaronda teu bisa jalan kawas nu geus direncanakeun. Sumohon Pak Kuwu. Laras Pak Kuwu kahartos pisan nanging sawios cekedah janten emutan. Dasim kuring sapara kanca ge parantos siap kanggo ngajalankeun tugas ronda mah dina wengi ayeuna. Nyambung gawe sing teu aya kajantenan anu matak piriweuheun Pak Kuwu. Nya syukur atuh Bang Odin. Kuring oge reug-reug lah ari kitu mah nya. Saha wae nu kagirian ngaronda penting ayeuna teh. Geuning eta aya maneh Jo? Cek Pak Kuwu beri ngareret kasih Ajo. Samohon Pak Kuwu. Kalerasan wengi ieu mah abdi sareng anu limaan teh kagiliran ronda. Kenal halus Jang. Kieu teh Mang Odin oge Jang Ajonya. Mohon. Jeung kasararea we lah. Anu sakumaha, anu sakumna hadir di dieu we. Mohon maaf. Kuring teh geus meunang beja disakur para sesepuh lembur, para inohong jeung para pangurus di saban desa. Geus rempug ieu bejaan. Yen sararea kudu waspada tur iatna. Tah ku kituna ronda malam anu geus jalan kudu dihangkeutkeun deui. Anu geus geto tambah geto, anu acan geto kudu leuwih geto. Malah ngaronda teh ulah ngan ukur peuting wungkul. Semon dalah ti beurang oge kudu aya ronda. Salilana kudu caringcing pageuh kancing saringsat pageuh iket. Bisi ieu mah aya mau ngamuk gajah meta tah geus pasti bakal urang anu njang hareupanana kudu maju pikeun naon ngabela lembur jeung balarea kadang warga masyarakat di dieu. Tah kitu sakur anu araya di dinya kabeh-kabeh ngabandungan kasauran Bapak Kuwu mun saregep nakadanan. Kabeh-kabeh geus pada ngarti yen ngajaga lembur teh lain ngan saukur tugas kuhu unggul, tapi geus jadi tanggung jawab sakabeh bangeus si eta lembur. Nu kudu silih bantu babarengan jeung sauyunan pikeun ngajagana. Kumaha? Nah geus kaharti ku sarea? Siap, kartos. Cukur atuh. Anu saterusna pangbewarakeun kabalarea. Ti mimiti ayeuna lamun anu diimbah boga duit perhiasan atawa barang-barang anu berharga, gewat geda simpen di tempat anu buni. Nu sakira aman. Maksudna keur ngajaga sagala kemungkinan. Tah sakitunya kade omat kudu dibewarakeun we kasakumna kadang warga urang dieu. Tapi kade ulah salah harti diayakeun bewara kieu teh. Lain geus yakin bakal kadatangan garong anu ngaranjah lembur ieu lain kadinya maksud teh. Ieu mah ngajaga kawaspadaan we. Bisi aya kajadian anu teu dipiharep tah kitunya. Cek Pak Kuwu harita atuh sakur anu araya sadaya unggut-unggutan kahartieun kana sakabeh cariosan Pak Kuwu bieu.
Sarerea sejak tumut pinutur kana cariosan pakuwu. Malahan bajanggi bakal ngajaga lembur Sindang Sari tina sagala rupa gangguan rampog anu jahat. Nya sanggeus rengse pakuwu mungkas kana cariosanana lajeng anjeunna mah amitan ka sararea. Mangsa alam harita teu karasa wanci teh geus maju ka peuting. Angin leutik ngahiliwir, hawa karasa tiis, lembur Sindang Sari simpe. Sedengkeun atuh ronda-ronda anu gendapan masih keneh aya di garduh. Bari jeung nyang hareupan seuneu durukan anu keur ngabebela. Atuh di garduh ronda teh katempo menikeun kacaang. Pok Mang Odin ngomong ditujukeun ka baturna anu keur ngariung. Kunaon Maden make cek seuri? Lain euy. Jigana waktu teh geus beuting ieu nya. Cukup bae keur urang lamun ngamitian nyeder yo. Nya ayo atuh lah. Doain oge geus siap yo. Tapi rek kabelah mana heula teh urang teh Modin? Nya ayo lah ka mana we da geus siap teh tadi ge. Cek si Ajo nanya ka Mang Odin bari ngareret. Harita keur nangtung bari jeung ngabeulitkeun samping sarung kana beuheungna. Keur kitu pok atuh Mang Sahli anu ngomong kana omongan si Ajo. Lain nah urang teh arek ini ngidar ka babarengan atawa rek dibagi dua ngoronna teh euy Den. Ya atuh ai kuring mah rek babarengan we hayu. Cenah tadi bagi dua oge oke lah. Atau rek dibagi 3 sugan oke. Nah naon oge kudu oke. Penting mah ya urang bisa ngajalankeun tugas sahade-hadena. Ya bener pisan euy Din. Cek kuring mah ngaronda teh mending dibagi 2 ngarah gancang ka hider lemur teh. Jeung na deui lamun dina parang ayana naon teh mah ari tiluan mah rada gampang yang hareupanana. Tiluan atuh kabeurah kaler, ari nu tiluan deui kabelah kidul. Kumaha satuju teu ye, Mang Sahli? Satuju kuring mah. Nya sok we atur-atur kuring mah arek ngeder teh kabelah kaler we. Saha nu duaan deui ye? Arek milu jeung uing. Kumaha daek teh lamun Jang Ajo milu jeung uing ye? Mang Sahli nanya ke Jang Ajo. Bari panona mencrong atuh harita teh keur cingogo hari pendurukan. Ayo lah uing mah siap Mang. Tapi saha saurang deui meureun kurang yo. Ya hayo lah jeung kuring we yo. Tapi kade lamun engke ngaliwatan dapuran awi anu pelebah pengkolan ulah naringakeun. Non cabamna. Ya bab debah dinya mah euy pararaweh jeung matakeung. Maneh mah borangan teh samin. Arek oge ngaliwat kanu poek. Da moal aya naon paling oge ngan ukur aya anu noe kana ceuli. Sia masa ka mana wae ngomong teh sia. Anu sia dising-sieunnan. Yah, sia mah cek anu heueuh we jiga sorangan wanian padahal sarua we borangan mah. Geuningan basa harita urang tiluan dengan jeung si Daman. Fungsi ngaliwat ka handapeun tangkal sawo ning. Karek aya nu ngerosak oge maneh pangheulana sia teh Jo. Anu maneh lumpat nu ka buleud-buleud. Harita mah tuh ngaliwatna ke kalebah tangkal sawo. Anu sok diloba kabejanakeun. Cek batur mah tah sok aya awewe baju bodas anu diukna dahan sawo buukna panjang ngarumai. Tah kitu. Jadi kapaksa urang teh harita teh lumpat. Ayo nu kitu teh ngaranna teh borangan sia teh Ojon. Lain borangan, Min. Kieu yo, tapi kuring mah nyada era jadi emung panggih. Jeung anu kitu teh disumpah keken aing mah. Si Samin jeung si Ojon selit tempa sarwana mung eleh. Untung keur kitu teh Mang Juma digancang megat omongan lantaran sanajan heureuy oge bisi matak jadi papaseaan. Moges ya.
maneh mah teu arare cereug wae. Kalau mau ngomong genukan itu patut, rek iraha inditna tu urang teh teh. Barina oge teu kudu sieun-sieun kudu kitu patut mah euy palingan saukur nyieun sieunan. Ari anu kudu dipikasieun mah manusa. Sabab? Ai maneh sabab. Ari manusa mah komo euy lamun anu jahat sok ngarogahala. Nah, ya atulah. Urang ngamitian ngeder atuh aya namanya Mang Jumatnya. Nya. Geus penting ialah eta ye. Mang Sahli Ajo jeung Samid urang ngeder we lah nya. Ngeder nguruling ka belah kaler tah aya kuring mah. Jeung si Juman ketut si Ojon rek ngeder ka belah kidul. Lamun seug aya naon tak kolekoh sing tarik teh. Nya. Bari jeung kekeleueuhan atuh gogorobokan ngarah batur hadarudang. Itu cek Mang Odin mulai panjang lebar ngomongna teh. Maksudna mah mere parentah kap batur-baturna anu limaan. Nya sanggeus kitu mah terus atuh sararingkil samping sarung dibelitkeun kana cangkeng. Dompet bako sep diasupkeun samalah pakarang oge geus disayagikeun. Adi anu satuluyna bring atuh sarerea harita adindit ngider deuk ngurulingan lembur bari jeung narakolan kohol anu dijieun tina awi. Samalah saja jalan bari jeung ngobrol ngarah haneuteun basana teh. Dina mangsana ronda-ronda ngulincer di sisi lembur di jalan satapak. Anu engke berasna teh ka lembur Sindang Sari harita teh aya 7 urang jalma anu keur darariuk dina luhur batu. Tempatna legok jeung parwek lantaran kahieman kudapuran awi. Kaayaan lebah dinya kacida pisan jembling jeung sepi. Aya eta ge surah jangkrik jeung sesoer nu kadengeten kitu dina anu biasa dihirupna peuting. Jadi teu aneh lamun kaayaan lebah dinya teh kacida mata keungna. Jalma anu tujuhan ieu teu aya lian iwati si Jupri jeung wadia baladna nunggu siap deuk ngaranjah lembur Sindang Sari. Anu harita geus jadi incaran maranehna ti kabari keneh. Tapi saat can ngajalankeun pagaweanana biasa we. Si Jupri masuk mere parentah kanu jadi baladna. Maksudna ngarasa kabehna bisa ngajalankeun tugas sahade-hadena. Kade poho cenah sok bari jeung mere pepeling. Sangkan sakabeh wadia baladna ati-ati dina migawena. Cag para pamirsa, ye carita urang tunda heula. Kumaha lajenganana insyaallah. Mang Dedi baris nyungsi bagian anu ka 21 na lo nya. Teu hilap Mang Dedi ngahaturkeun nuhun kada hilap deui lah like, subscribe sareng komen poe lonceng na lo nya. Pikeun kamajengan Mang dina mangsana mendarkeun ieu carita Sunda lo nya. Atur nuhun lo lujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.